teh isinya. Ada baralik ke mandor teh. Ya doang teh. Dan bari pisan aneh. Kaget. Di tanah di poros. Kalau kan buk jabri mana tuh. Tuh lapor. Ada kita engke oi. Kamar saya nambah. Ini oleh kata nah, kalau rese. Kalau kenaon ieu cing jalalang yang anu seri. Kenapa ini juga perkelahian anjing ini? Maksudnya ayo Pak, ya kan sampai Surawung di babat. Tempat kumaha artinya? Cing aing mah teu sanggup we. Oh, beres kena kumaha di mana sih kecil-kecilna? Mau mali ompreng mah. Wudud atuh bos. Cepalan pisan dan coba-coba teh tapi kalau kita tah anjing. Kira lu kata lu ieu mun kita ayeuna teh ngarasakeun. Aing geus sarua ieu. Leuwih. Aing kurang kumaha ieu. Jadi kan jadi ompreng pambutuh tanah mau genaun setan. Anjing. Ngomong kenaon? Sana situ Pak Jet. Oh, siap. Asar. Kita bakalan siap.